Oh, orang sok inget lampahan zaman baheula keur ngintip jeung maneh si Jumanta. Inget tuh? Satu, dua. Siap omongan. Dua. Lain pikir-pikir mah ngobrol di dia kuat kaganggu ku hansip koplak. Mending nyangan supayu ke kebon ah. Yuk. Jalan. Naon Mang? Kenaon sorangan wae di kebon. Eta meresan sulu bawaannya. Tulenita atuh. Teuing si Amang ka mana mah? Kemana nya? Nyaho, jiga nama ke kebun haji dah. Berarti sorangan wae di tadi mah. Barunya. Mau di Baturan. Baturan kumaha? Nya di Baturan. Mamang gitu. Itu macam-macam ah. Si ku kelong, si Edu nyuli. Wah. Ya lamun sorangan wae mah. Kumaha lamun akan di Baturan gitu. Kumaha kira-kira na kayak cai itu. Tapi na si kenyawan. Ku sa paling oge simet. Nyahokeun kan? Wow. Yakin. Sasaha ieu. Kasaungeut teh hayang nginum. Nah itu. Jiga Nyi Peong jeung si Kubil asup ka saung rek naon deh. Naon sih nya? Nyaho ulang naon. Heeh. Wah, orang intip yuk boa-boa kawas baheula Jumantana. Heeh. Iya. Kira-kira di Baturan gua kajet. Nya kajeun. Ih. Mama kan nyawan. Ca, ieu mah bisi ieu aya batur. Gawe peuting. Kan kadinya deui. Heuh bener. Kebeneran. Mang Jumanta engke peuting teh bagian ngaronda. Heuh bener. Heeh. Kia kadinya keketrok kan tihang kan tihang. Anu jandela. Heeh. Nya jam 8. Oh. Itu nya. Sundeula nya. Jantos ke peuting wae nya nya.
bisi aya cak-cak bodas. Pokoknya mah udah saya jam sarapan ke di gedor teh nya. Nya Kang. Yan saung. Pemajikan teh kalah ka kebon hiji, haji tuh hiji we padahal mah. Bareng wae. Itu anggeus dia anggeus. Lain eta nyipeong bisaannya Yo pas aing tadi naon lupa lain dipikir kadinya nama Jumantana kamanya bisa tebareng gitu lain di kebon haji nu hiji deui mah kitu disaung itu teh bleh oh Wah, tuh kurang bejakeun we yuk kayu urang bijakeun nih. heueuh Ya kurang bejakeun we bijakeun bae. heueuh sugan we kayak aya ini Mikir kuat. ayo Ayo. mang dia bang Ayo lah, ayo. naon sih ke dia Ayo, ayo. penting ya penting Penting naon? yuk kalau diuk Bener rusuh ieu aya naon teh? Terus di marana. bahaya mang bahaya Ayo, tah. Bahaya naon bahaya? pokoknya mah wih bahaya pisan mang jangan Heeh bahaya teh kudu aya kateranganna bahaya naon? wing Heh? tadi teh ngaliwat ka saung Saung haji. anu di ditu Terus pas tadinya teh kayaknya peong emang di ditu Di manehna ditu, ya? keur bebersih meresan suluh. tapi kayak heula mang Heeh. heeh ai keur bersih mersan suluh mah Kayak gitu kunaon? bobogohan biasa mang ih samarukna urang buat sorangan Waduh, piraku ah. teu percaya tanyakeun tah kasih dobleh Bener, Mang. Ayo tuh, kali itulah itu percaya mah. Anu bener. nyaan Ayo, lagi cekot kan. sok turun tingali Mana siapa barek ibu aing ieu mah? nyaan euy tuh Ayo. tuh Nyai, ka dia sia. Kang, Sia nanaonan tadi. naonan. Alah, geus tong loba ngeles. Kang kumaha ieu teh kumaha mimitina? Sia di saung nanaonan. Ih, nyai mah teu naonan. Alah, sia Meresan ieu. aing geus nyaho, paingan sia yang misah wae. nya anu jelasna mah kieu mang tadi teh pas urang ngaliwat jam 12 nya bleh iya di saung duaan jeung lalaki keur kieu Di saung ge sae sia Jasim aing mah sorangan wae teh tadi oge. Ih, tadi ge Kikian kumaha jelaskeun. nya kawas amang baheula geuning Cek saanyi tong bideng ieu mah fitnah, bohong nyi. Bohong akang mah henteu. Arek ge maneh. dumuk bieu akang oge baheula ayo. Cek si Jasim lah. Bener sih Jasim? heuh bener Ayo. kawas baheula ge teh geuning amang ih jeung si Ibi itu pan anu ngelapanana ieu bareureum urang sok akas bae sarwana nya bleh Penjasim kalau ngomong goblok. Hidung bisa kenyaun. jam apa emang ayo kaceplosan nya kumaha maaf Sia, meureunana ha? Nu nuduh aing bobogohan di saung sia meureunana. Baheula tak kawas kitu kalakuanana. Henteu nyi, henteu. Sia meureun kawas kitu teh nya. Hah? Nu nuding aing
dah, hah? Goblok sia. Ampun Nyi, ampun. Sia. Ampun Nyi. Keras gitu we. Ampun Nyi, ampun. Ampun. Aduh, harus atuh Nyi, geus Nyi. Ampun Nyi, ampun. Aduh, ampun. Ari Nyai cenah tadi bobogohan jeung batur. Akang ge tadi kan cek si Jasim baheula bobogohan. Yang geus atuh Nyi. Satu sama damainya. Enggak saya. Balik.